Panglobana di surga teh jelema bodoh. Anta kudu nuhun jadi jelema bodoh. Teu kudu mikiran dalil, teu kudu mikiran kitab, teu kudu mikiran ngaji, teu kudu mikiran ilmu nahwu, teu kudu mikiran ilmu sorok. Coba jadi ajengan nyamaca kudu bener, ngarjemahkeun kudu bener, nganyundangkeun kudu aku jeung Arabna, ayeuna nerangkeun kudu jelas sumberna, coretna tina kitab naon dinggit jadi ajengan mah capek bari ka surga teh hese. Sama ajengan mah ka surga seleksina, ibu abot loba teh nyaho. Ibu-ibu mah khawatir gini. Asal mawa la ilaha illallah. Ulubus kena surga insya Allah. Ngan bayang juga sakampung di surga jeung Nabi bukan. Ngan mudah-mudahan dilapangkan ku Nabi. Mudah-mudahan gitunya. Amin. Ya Rabbal alamin. Jami Desa Kertarja. Desa Kertarja. Pajak baru. Alhamdulillah. Dengan hormat saya mohon suasana ngaji itu pertama insyaallah supaya jadi ilmu yang nafi dekeni tabi kahiji kedah catat dan naon jadi apa ningali rarain mau makanya terus ningali
Tapi can buku saya anu ditinggali nama. Ibu-ibu mah gajaran ditinggali abi. Abi mah can buku jaga gajaran. Maka dipayun tadi pengen beli listrik. Ya buat sampean jadi pahala, buat saya belum itu jadi pahala. Maka tidak setiap pakulungan satu-satu perkara gitu. Min hasanatin dina perkara usaha. Bijil dina perkara saya bakal melakukan usaha. Waktu mayajibu minal hasanati hasanatu itu belum tentu berlaku umum. Karena setiap kaidah yang umum akan muncul makhos khusus. Secara umum di aliran orang kesal. Gajaran kayak ini, kami mampu. Lupa minggu di aliran Jadi ayat perkara di balik keumuman pasti ada kekhususan. Dan tidak setiap yang khusus akan tidak muncul tuh. Itu kaidah berlaku. Biji sing campur. Kedua, upami ngaos teh kena dari bunga. Ada bunga. Ada non. Jadi aya gegermetan di namanya seluruh. Dina johar makmum nanti kena aya roda akhir. Kunaon bunga kan? Urang masa kieu alhamdulillah. Masjid saya, pengawasan jalan, corona teu aya, alhamdulillah. Kada bingung, kada farok, kada bingung. Sebab ilmu mah moal biasa nempel kana hate teu bingung. Bingung ku ilmu, bingung kanu ngawruh kana ilmu. Insyaallah eta ilmu jadi nafe kalau lagi dan terkalam nafun mahdun insyaallah. Insya Allah. Orang kedabingan diberikan atau esek-esek. Kamu bicara di sekolah SD nomor 1 tahun lagi. Gulung tikar. Oh. Tapi dari mah percaya ke rakyat Indonesia. Rakyat yang paling tangguh sa dunia Indonesia. Di jalan kurung tidak di jalan deui. Malah cengeng kurugel kan malah deui di Indonesia. Diraca ekek tos biasa banjir, dah carincing. Jadi orang Indonesia itu adalah rakyat yang paling tangguh, rakyat yang paling mampu mempertahankan dirinya. Siapapun pemimpinnya tidak ada urusan. Jadi kurang juga kemampuan mereka. Bayangkan tanah gaya hasilnya tetap dibayar PPD. Itu rakyat Indonesia. Listrik naik, jadi kunti kurang saudara yang mau pakai listrik dibayar. BPJS naik, kurang bayar. Itu artinya menunjukkan bahwa rakyat Indonesia itu rakyat yang paling mampu di seluruh dunia. Insya Allah. Maka tatanan dulu infrastruktur daya, gede tatan. Alhamdulillah. Indonesia kuat karena rakyatnya. Ya, yang dibikin malah. Bila perlu ini kan presiden teh arisan. Setahun lima. Partai 5 presiden biji setahun. Dan dia besutan. Tapi rakyatnya yang tangguh luar biasa alhamdulillah. Bayangkan di tengah-tengah Covid, di tengah-tengah ekonomi lesu, ngarepak masjid. Pak dia teh 1 juta. 200. Dacan menyembuhan ibu-ibu telat-telat duit hese masak ada itu. Alhamdulillah. Dacat tanagina pamudana tukang usahana di aparat pemerintahan dukung salis kata diketul. Di tengah-tengah baturan boro-boro ngabangun mesiatnya bertutup. Alhamdulillah. Maka pulang kerta harja mah kedah bingung. Mana Bapak bin Sasaran Pak? Bapak bin Kapten dilebet di dia gitu. Jadi dia dilebet, mulai corona dah terus nyentak alat. Di sini cegat di jalan di pariksa sok pariksa teu. Sini pariksa di jalan pariksa heula pariksa. Lalu cek sia pariksa kuingan itu pariksa mana. Sing baringan gitu. Allah, orang sarang-sarang kelabingan. Qamarun
Insya Allah. Ibu sarang tuturkan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan teh kabagi tilu. Ihsan teh kabagi tilu. Ihsan fakor. Dua. Ihsan ma'an muraqabah. Tilu. Ihsan ma'an musyahadah. Artosna. Yang tandingnya juga. Nah, cenah pamita geuning ihsan teh jika kaluar tina tadi. Di mana eta teh meunang ieu kenging ngaos abdi ge, tapi mah jelema bodoh tukang tadi nuturkeun. Nampi tipun guru Mama jangan Yusuf Siddiq anjeunna nampi ti guruna Saisyaq Farid Cintawan, Saisyaq nampi ti Abah Kudang. Ama Kudang ti Ama Sobari Cibedu, oge ti Ama Hasan Mustafa. Ama Hasan Mustafa. Apa teh muridna Syekh Jadidah di Mekah. Saur pun guru ihsan teh jang tilu. Sanes kaluar tina tangan itu. Ngan takrif anu umum nu berlaku ihsan teh adalah ngan saukur ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Si sahos si abdu ibadah teh kedah kaya ningali kalau ningali kena keagungan Allah, kena naon, kena wahdaniyat afal naon, wahdaniyat sifat naon. Itu ulah kena dat si disili ada balidrok isrok si kadi sarina darah kuliah. Ayo saya memang gitu ibadah teh si hamba ibadah teh kaya ningali kamu. Kaya ningali ke Gusti Allah. Lamun teu bisa kitu kaya ditingali ku Gusti Allah. Eta teh takwileun keneh kaya ditingali. Takwilan anak sing alus we ibadah jeung tauhid. Da Allah mah kuningalieun ka anjeun. Sama basor teh teh takrif umum saur guru teh. Terus kumaha dalam ibadahna? Teu acan jiga nu nembe, panu nembe mah eta teh martabat iman ingan jeung iman hak. Ari iman hak, iman ian, iman hakikat satilukna oge iman bonus di Allah, padlu tertentu. Kade busar bismillahirrahmanirrahim. Hari padlu, palbo, saludureun ajrul. Ajrul mah ganjaran. Tinalada Budi pidamel Padlu mah nu teu dipidamel ge menang bonus. Padlu mah bonus ti Gusti Allah. Tos ke urang samungkeun salisa. Si eta mah cina salat teh hatena can bisa hadir kitu nya. Jika abdi teh salis abdi pribadi. Nuju dina qasdu ta'yin mah bisa keneh apa teh dilem. Usolli fardhu anu ma'muman antara imam. Allah hadir keneh apa teh. Malah saur Imam Qalyubi mah asal maca usolli memehna starter. Usolli teh salat starter. Asal ulah kapegat jeung takbiratul ihram walau kan dina takbiratul ihram teu hadir dengan sah. Contoh masalah usolli fardhu anu beres lillahi ta'ala Allah pelebah Allah Akbar teu hadir niat tapi tos usolli nyambung dari takbir sah wae tidak dia. Pantesan dina maca bu sanes aya teu kudu muqaranah niat teh cenah kedah cekap we ajul qaul. Tuh, cek busane maca busane. Ieu mah sapinya. Kan kade para pemuda dina takbiratul ihram ulah didamel nu makruh. Upami Allahu Akbar nilap di
Kedah. Allahu Akbar. Beres akbar namanya gitu. Teu makruh. Itu. Kumaha cenah paminta meme takbiratul ihram kikieu heuleuh bener. Teu. Dan campur lagi. Serius sih. Ieu mah abdi Pak. Nembe gereng saya takbiratul ihram. Kakarak macam kita eta handphone katinggalkeun. Inget. Abdi mah abdi. Mut tak ke sholat handphone tinggalin. Kumaha mun dibaca pun dua jam bisi aya we ati pelakon. Aduh kumaha. Mut geus memberes abdi. Ayo urang dieu mah sae sholat tara emut kana naon. Masyaallah. Nah kedah deui dibatalkeun teh teu kedah. Kedah dibatalkeun teras ngan emut deui urang teh keur salat leungit deui sinyal keur salat teras keur salat ulah tiap leungit emutan keur salat eueuh hadir hate eureun deui takbiratul moal anggeus kade bahaya waswas teu si abdun si santos nu dina ibadahna dipidamel ibadahna asal sah ceuk pipi rukun anu 17 dina salatna dikantun eta we pokona ceuk pipi bener hate malaweung we tetep ihsan pakot sebab rek disebut naon hayu da ibadah ceuk dohir pakum dilawat itu sia mah salat teh hate malaweung bener manyer kitu bener kapan ceuk pipi ge penting mah sabeula ceuk pipi jelema ibadahna bener ceuk pipi sanajan hatena bari malaweung saud almarhum dicintawan mah ihsan pakon ulah diledek keun tah diajar ulah cenah salat aing hate malaweung mah du ikhlas heula tuntuna aing can ikhlas moal salat aing moal sedekah kana renovasi masjid sebab hati aing can ikhlas mantap aing teu milu nanaon kudu ya sanes kedah gitu ibu saran bismillahirrahmanirrahim kasauran hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ikhlas batal hijil lamun istiqomah teras saja bijil ikhlas teras ini ibadah teras malaweung teras kayak bijil ulah kada buat ikhlas heula rek bangun masjid teh prung cenah abdi mah ajengan sok aya ria kajeun ayo kek ikhlasna diikhlaskeun geus ulah hari abdi mah hayang diumumkeun sae sae kade ulah dicempat do kitu teh matak sok almarhum ieu cenah sing ketat maka diri ngan ka umum kudu bijaksana rek ngetatkeun maka diri sorangan kamu mah kudu bijaksana lamun rek ngamalkeun toriko tasawuf sadirian mah sing ketat aya kabakeun ulah ketat tapi kan ngarokok panggil jepro bau setan teuing da abdi sok ngarokok jadi jalma nu keur ibadah sanajan hatena malaweung eta teh ihsan sepanjang ibadahna bener ceuk pipi bener ceuk pipi ibu barang bismillahirrahmanirrahim hari pipi sok disebut Islam ibarat badan diterima hari iman sok disebut ilmu usuluddin tauhid teh nyawana dina jelema ari ihsan tasawuf teh rasana dina jelema ibadah dohir mah
asal bener ngecek ini sanos hate malamun ari saya nama madina hadis kita disebut desa ngan saukur sahabat naros ka kanjeng Nabi Sahih Muslim ayu salat ayu afdal salat ayu salat ayu afdal salat ya Rasulullah dupi salat nu afdal teh kumaha ya Rasulullah di bala Rasulullah tulul kunuti nu panjang kunutna nu panjang ingetna keur salat mah afdal salat sapertos gitu cenah malaweun hate asal Fatihah bener iktidal bener tumanina dina sujud tumanina dina ruku tumanina dina segala perkara nu diwajibkeun tumanina nu masuk ke dalam rukun salat kali tidak ihsan naon cenah ihsan ayo pada disebut naon jelema salat sanajan hatena maleureum kira-kira disebut pasek da salat perkara sae eta ihsan faktor sareng ihsan kadua adalah ihsan muraqabah seseorang hamba nu alus dina ibadahna kuat tauhidna jon dina peta padamelan yakin Allah kuningan sakali deui aranjeunna adalah jalma nu ngalus kana ibadah alus tauhidna bari boga kayakinan Allah kuningan disana ku Allah dibasor ku Allah eta ihsan muraqabah di mana iman nyangkal insya eta mah bonus naon cenah bonus tanah bonus eta bonus teu acan kantong setiap jalmi kenging gitu bayar urang mah nu penting mah ibadah teh cocok jeung aturan hukum dina fikih eta beda keur nu awam mah ulah panjang teh mutan kade ulah seueur teh panjang eta nu awam mah tos insyaallah nu awam mah kasalurga amin asal mawa iman insyaallah panlobana di surga teh jelema bodoh anta kudu nuhun jadi jelema bodoh teu kudu mikiran dalil teu kudu mikiran kitab teu kudu mikiran ngaji teu kudu mikiran ilmu nahwu teu kudu mikiran ilmu syaraf coba jadi ajengan nyamaca kudu bener ngarjemahkeun kudu bener nganyundangkeun kudu aku jeung Arabna ayeuna nerangkeun kudu jelas sumberna coretna dina kitab naon dikit jadi ajengan mah capek bari ka surga teh hese sama ajengan mah ka surga seleksina ibu abot loba teh nya ibu mah khawatir gini asal mawa la ilaha illallah kulubus kena surga insya ngan bayang suka sakampung di surga jeung Nabi bukan ngan mudah-mudahan dilapangkan ku Nabi mudah-mudahan gitunya amin ya rabbal alamin tak perlunya kalau buat insya syaratnya bodoh supaya selamatkan surga di samping termurtad terukur termusyrik ulah abogaan rasa al-qanaatu bil jahli qanaat kana kabodohan geus nyaho bodoh mung ngaji syaratnya gitu lu bodoh asal sering hadir kena rotinan ngebahas fikih maca taklid maca sapina maca sulam tasawufna maca johar tauhid ngiringe ka Bandungan insyaallah moal kena ku pasek insyaallah sebab lawan solihin teh pasek anjaran pasek amal teu make ilmiah ilmu teu make amal eta pasek dina jadul muslim
Wajahidul li fardhi 'ainin lam najud itlaq shalihin 'alaihi fatarikh li annahu bi tarkihi ta'alluma lam yani fasiqan yaqulu ulama. Jadi kana fasik teh aya jelema nu ngartikeun ilmu agama teu amal fasik. Aya jelema nu ibadah mah rajin, salat rajin, lamun kieu rajin, salat sunat rajin, fardu rajin, ngan teu apal acakna pabatalan salat fasik. Naon pasek najal manuk itu pasek takut taklim ninggal ngaji kana ilmu. Jadi pasek kalian udah amal wae. Aya nu amal sok salat tapi teu apaleun babatalan salat kana ngaji kenapa pikir pasek keneh kan. Allah. Lawan pasek soleh, ari soleh teh ilmu amaliyah, amal ilmiah. Terus urang mikiran kerta harja. Kerta harja udah migran Indonesia. Terus saya mau udah buka cita-cita orang kerta harja bagian terpenting dari Indonesia. Majunya kerta harja bagaimana orang kerta harja, baiknya kerta harja bagaimana orang kerta harja, dari kerta harja untuk kerta harja, bangun agama, bangun kesehatan, bangun masyarakat, bangun masalah perekonomian untuk kerta harja, dari kerta harja dinikmati oleh orang kerta harja. Amin. Terus ulah mikiran teh Sarkowi kan itu ulah mikiran presiden kayak gini waktu lagi diganti di waktu. Amin. Abdi mah kerja di tim sukses Sule. Silakan Sule Jokohan pada calon Nabi Subhanahu. Insyaallah kalau Sule jadi presiden mah kayak bunga. Setiap sambutan begitu. Allah Masya Allah. Ya Allah, udah ibu, Masya Allah. Abi emot satahun kapengker, hiji tepang jeung Abdi Aluci, dua jeung Abdi Yanding Abdul Qadir di Nusa Tasik, murid Abdi Yanding murid Mbah Zaini benda terus. Anjeunna di antawisna nyurah nerangkeun termasuk rugiah buku pasti gue. Sauna tos 40 langkung 40 tahun langkung tiap hari. Lingkungannya dinten Sabtu pada subuh kita barageung Mahali Mukbil Muhtaj Alfiyah Suyuti karena sampai emang teh candu sakanjeuna kabjang engke bakal aya fitnah eta fitnah nimbulkeun fitnatun adimatun fitnah leuwih gede bakal aya fitnah tapi ieu fitnah jadi sabab karena fitnah leuwih gede dititenang teh hadis barang Bismillahirrahmanirrahim. Hadis musofah. Eta teh Hasan Sahih. Hukumna jalma musofah. Mujma alaih. Hadisna. Mamin muslimaini. Yartaqiyani. Bayata illa gufiro lahuma qabla ayyatafarraqa. Kirang langkung ke maksud lamun aya dua muslim jeung pak muslim jeung muslim tepang muslimah jeung muslimah tepang saur Kangjeng Nabi dina ieu hadis tuluy eta tempat tepang teh fayatasofahani ngalaksanakeun musofahah ngalaksanakeun naon sasalaman. Abdi ngilikan kumaha praktek musofah ternyata kapendak dina sara adkar putuh atur robannya. Ngaran musofah teh punten para pemuda, jika pemuda yang bisa sekali para kiai terus kiai. Musofah teh lebet dampal panangan ieu teh nu bagian kalapok panangan lebet kedah ada duanana. Kedah naon? Salaman. Bener kaji teh kurang praktek gitu. Ieu namina musofah, tuh tinggal kita. Ieu musofah. Terkedah leuweun dua ge asal hiji we kieu hiji, kalapokna atuh, tenang. Sehingga dina ilmu wirosah kade di dunia ieu aya ilmu dua leungit. Pertama dijajahkeun ilmu mun bangsa ladumi. Hiji ku cara musofah, dua ku cara musabaqah. Terakhir nu ngajajahkeun ilmu ku cara musofah jeung musabaqah eta karasana tiis dina saungan dina kitab. Tiis lebet nuroniyah ilahiyah. Eta di Indonesia terakhir Mbah Dalhar Syekh Nahrawi Batu Congo. Mursyid Sabiliyah di Asia Tenggara. Tah sekali kita. Tah, lamun sasalaman sapertos tembe disebutna muso. Kumaha lamun kieu? Sanes musofah. Kumaha lamun ada tungtung jeung tungtung
Kumaha mun beureuh? Sanes musopah, kumaha mun siku? Salam Covid. Eta hadis anu hasan sahih hukumna musopah mujma' alaih da eleh ku corona. Allah Akbar ya Allah. Corona teh fitnah, nimbulkeun fitnah geuleuh gede. Musopah jadi leungit jadi kikieu. Allah. Yang Tuhan, yang Allah. Iji. Musar bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha makum tina hadis. Dina sahih Muslim. Di mana aya jalma kenging ku panyawat nu secara hadiah cek dokter bisa tepa kaya tongun juda maka nu gering eta ulah manggihan kanu sehat nu sehat ulah nyamperkeun kanu eta gering bahkan di mana tepang di jalan jeung nu kena wabah judang jeung tongun anjeun kudu kabur seperti kaburna panggih jeung maut hadis sahih lamun aya jalmi kena ku panyakit taun jeung judam apa baru untuk leungeun tepung cara upami taun kaluar getih tina pori-pori bageula maot ribuan tina satu ketika aja tak tepang jeung nu kitu buru-buru kabur ceuk lagi ulah nyamperkeun ka nu kitu ulah nyamperkeun nu sehat kedahan isolasi mandiri alias PSBB. Ajaran Rasul awas. Berarti malah dina riwayat Imam Ahmad mah boro-boro jalmi onta sehat teu meunang dicampurkeun, onta gering ulah dicampurkeun teu onta sehat. Kopaja apa? Tuh. Nu kena ku wabah ulah nyamperkeun ka nu sehat ulah nyamperkeun kana jalma nu kena ku wabah. Tuh. Nu sehat teh nyamperkeun nu kena wabah, nu kena ku wabah teu meunang nyamperkeun ka nu sehat. Kena isolasi nu kena. Eta abdi nyamutan hadis eta hebat di konsep Rasul. Tapi salah praktek. Kunaon di masjid nu sarehat bicara. Allah. Tuh. Panu kahintog nake. Jalma sehat di mana panggih jeung nu gering, atapi nu gering di mana panggih jeung nu sehat ulah dikumpulkeun. Ulah dibarengkeun. Apa di masjid mah jelema carageun kabeh. Cager. Kunaon dicara. Kartosnya. Salajengna ibu tiraha panyakit make ngatur urusan jajaran sholat. Emutan Pak. Tiraha panyakit make ngatur umroh haji bulan kedua. Nepi ka di Jakarta mah aya takdirul Jumuah deui mazhab naon teh mazhab anyar gitu. Da aya kitabul Jumuah ngantukeun Jumat keneh. Lamun si jalma kena kudur ceuk syarat. Masalah contohna jalma indit-inditan leuwih ti jarak 86 kilo 2 marhalah begitu nu sakti jalma. Kan kudu bisa dikosor tapi teu kabeh bisa jalma bisa kosor. Abi mana pitipun guru 86 kilo meunang. Jama, naklah kosor cenah Abdul. Ngan lebih tidak 86 aya mentas di 100 kilo 120 nya jamannya kosor utama. Gitu. Nyaba si jalma teh poe Jumat meme subuh. Jarakna meme nu diuningakeun. Maka si jalma ieu teu keuna kage ngawana teu keuna kawajiban, teu keuna kawajiban kage neukeun Jumat. Dakeun aya dina perjalanan sapa anu mencukupi cek syarat perjalanan eta. Sanajan dina al-hamil kabir makruh indit poe Jumat. Ulama baheula mah makruh indit poe Jumat. Kudu ngajedog we ieu. Di situ cukup ahli Jumat gitu. Tuh. Ayeuna mah nepi ka aya penyakit anyar corona. Naon cenah? Corona. Nepi ka Jumat di Jakarta mah libur. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Eta rencangan abdi cenah Kang abdi geus tilu Jumat teh Jumat teh kumaha ieu neangan sia Kang di Jakarta kapan berangkat menuju Jumat. Ti iraha penyakit tapi ngamarekeun salat. Sok bukan. Baheula zaman sahabat aya Umar bin Khattab di daerah wilayah sampai leungeun tahun taroskeun ka ahli tarikh nah ngalipurkeun Jumatan sok taros teangan mangkul lamun aya ngalipurkeun teangan. Masya Allah. Ibu ti iraha penyakit nepi ka ngatur haji jeung umroh ngatur. Ti saprak WHO ngurus dunia terang WHO. Wah haji omon. World Health Organization. Boga saha eta? Boga tukang dagang obat. Boga tukang naon? Tukang dagang obat di dunia. Emot tapi mau ya uji lah, cina corona baji. Tumpangan kujurik yang duit. Itu bahulah raja ping 20 genep raja tahun kami. Masya Ibu ti iraha penyakit nepi ka jadi sabab mayahan bener jelema sok. Apa Habib Rizik teh diikuti ku aparat. Aparat mengikuti hakna ulah bicara sesuai undang-undang mengikuti. Kunaon diikuti? Sebab mau dipanggil kasus corona dina pandemi lain acara di pertama. Oke, hakna aparat kedah gitu diikuti. Abdi diikuti ku aparat sah aparat secara undang-undang. Teu meunang bicara, teu bisa disalahkan hakna aparat. Tapi jika tuh kemarin Allah Akbar astagfirullah. pan sababna dina pelanggaran kolon. Kunaon kolon teh mah Allah. Fitnatul adi malu. Nepi ka budak SD kelas 4 ayeuna ngajaprak dina TikTok dina tongkat. Bapak pelecehan ini cobalah akan memacu aku mau kawin aja ah. Ya Allah. Nepi ka ibu-ibu apal kuota. Internet. Dahar di sisi ngisi. Masya Allah. Abi manu paut teh ieu budak sakola geus apal lagu Indonesia Raya ieu geus tahu. Masya Allah. Ya Allah, yang kali ieu fitnah orang-orang ka nemen-nemen teuing. Ya Allah. Digede-gedekeun Allah. Digede-gedekeun. Kumaha tuh da pamipah urang teh diatur dunia tah sing pandai-pandai ngatur diri di tiap daerah masing-masing. Da cenah pamipah aya mah operasi masker. Ih, masker mah sae. Nu sok angkat-angkatan mah komo kena motor, bukan boga mobil, kedah di masker teh, eueuh corona ge keur nyari udara anu kotor. Kedah teh masker teh Pak. Sae masker mah aya corona komo, aya corona teh aya corona ge sae. Komo bapak-bapak nontos tukang jengkol jeung penting kedah. Kedah bisa. Sae. Resep ku corona mah ningali pamotor dicarada. Masya Allah. Teu usah bios-bios pamitah ka masjid ngangge masker. Bios teh sabios. Ngan makruh dipake keur salat masyarakat. Aya salat kapesakan. Nu sunah dina salat mah hiji ngangge acupang bodasna. Kecuali salat Id Idul Adha kedah acupang beuteuna mamah lapang sae. Dina sholat biasa mah termasuk Jumat numpang saena warna bodas numpang bagusna dina bodas age ka masjid teras kangge sorban imam sorban mufalis imam murabbi imamah dina mastaka imam ukroh dikieukeun masker mah eueuh dina kita ka sholat. Jadi bayar betul dipakai. Ai di luar salat mah bios tiga kieu tah teu sabios. Komunitas tuang penting masih rumah sak. Ibu puntennya hiji waktos Kanjeng Nabi nyandak Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ai Abdullah bin Abbas lahir nanti 3 tahun meme hijrah ka Madinah. Ai Abdullah bin Abbas teh putra paman Nabi, putra Sayyid Abbas, putra Sayyidina Abbas begitu lahir ka dunia. Orangna Abdullah putra cikal Sayyidina Abbas dicandang ka Nabi, Nabi diadanan cepil katuh di komatan cepil kecak malah dibeuleuh udah Nabi kana bahanna tuluy didoakeun nepi ka jadi ahli paham agama dibere
Ibnu Abbas. Kuliahna ngaran ismul karim nama Abdullah bin Abbas. Jika abdi ngaran asimi Fauzi. Di kuliah di lembur bapana Haikal. Engke boga lako ganti, lagi abdi mah sanes bapak Haikal. Iwan Fals. Kaya mah. Ada gitu. Tetapi dilatihkan saya pantas adi itu Covid lah. Berangkat kepada Covid sing sehat. Amin. Mudah-mudahan aja lebih soleh aja. Mudah-mudahan jadi presiden seumur hidup. Amin. Sakoyomnya kayak orang. Iya. Iya. Hai. Saya pakai jurus patinosidin saya, cepat saya campur nanti teh amat tadi. Nggak boleh dorong. Kalau sok dipaseaan di sini tewak. Ini gitu lah jawabnya. Capek dilawan, kalahkan ibu. Dari Abu Janda tuh ibu-ibu. Bukan sederhana. Di dunia aja nanti dihukum kayak orang tehangan di alam bagi alam masyarakat orang tehangan. Usaha dia tehangan, selalu tehangan tehangan. Mereka kantor deh. Mana ayah padi lu, tehangan orang teh gitu. Kete, ulah sian di dunia mah teka hukum yang bias. Urang atos aparon teh nu partos cekap, cenah teka hukumkeun. Panggil getok. Ulah hari Pak, pengaduan Allah makan manapun. Insya ulah kurang mau ulah ayah kecewa jadi kieu nanggara mata aing rek pindah ti Kertaharja rek pindah ka mana ka Bogor ulah kitu. Ulah kala kaca pesoran kene. Ulah kitu. Tos aya pengadilan Gusti. Tos para sepuh Ibnu Abbas. Usia 10 tahun dibonceng ku Nabi dinaon? Kana naon? Enek. Macam ayam. Karena eta adab jeung Nabi Ibnu Abbas. Adab salina jeung sadar Nabi dari naon? Eta Nabi sasaluran. Masyaallah. Ka Ibnu Abbas usia 10 tahun. Ya pasukan, banyak deket, ayah naon luktahna hikmah Nabi make huruf hidayah padahal pengkeun pisan. Hiji hikmahna selesai jamak syahid. Ieu teh dianggep teh kangge nida nyuhunkeun perhatosan ka jalma nu disauran aya perkara penting nu bade dugikeun. Walau kan caket. Geuning urang ari papanggahan anu penting ka anak kieu pinggir padahal deukeut. Tadi kira aya berarti penting. Jika lapan ilam ngandarajan aluran ilam sabari ilam mah muhatab gue ayat la tastamilu illa bisitatil iki. Di manter kita bari nu kadua ge 8 bulan naon cenah mustarok teh mustarok gulam teh kalbat kana min babi makana we berarti maya bisa nojo ka hakiki maknana memang kabulan kali alun kene hidup apa 10 tahun nu kadua gulam teh sok dipake oge ka sakur-sakur pamedeg anu sanajan tos diakil balik lain kurang kali biasa dinakeun 8 bulan aya kajar dewasa. Saur Nabi hei anak perhatian Ibnu Abbas. Kumaha wasiat Nabi? Saur Nabi kumaha? Ini saya sunat kaula. Tapi karena ngawurkan kaula ka anjeun di kalimatin ngawurkan kana perkara kana hal-hal anu nyalametkeun anjeun dunia akhirat nu penting ka cida. Tuh naon nu penting teh kalimatna saur Nabi ihfadillah
Barang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur Nabi. Sahur Nabi. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ihfadillah. Ihfadillah. Kudu ngaraksa anjeun. Kudu ngarasana Ka Allah. ka Allah. Dina parentahanana. Dina parentahanana. Ulah dikantun. Ulah dikandung. Anu wajib. Anu wajib. Hatta anu sunat. Hatta anu sunat. Oke kudu ngaraksa anjeun. Oge kudu ngarasana Dina larangan Allah. dina larangan Kudu dikantunkeun. kudu dikandung. Perkara anu haram. Perkara haram Mun bisa. Makruh ge. Kudu dikantunkeun. dikandung. Jika beuteuy. Jika peuteuy Jengkol. jengkol Udun. udud Udun. Aing teu ditarik dawasok. Saur Nabi ka Ibnu Abbas. Sing ngaraksana. Sing bisa ngaraksana jeung kana parintahan Allah. Ingat kana wajibat. Nu sunat teh raksa tidak perlu dina. Sing ngaraksana jeung kana larangan Allah. Ujung-ujung muharram, makruh ge saya akan turkeun ku anjeun. Di mana kana anjeun geus bisa ngaraksa larangan Allah jeung larangan Allah, parentah jeung larangan Allah, maka pasti yang marga ngaraksa Allah. Anjeun, kesehatan anjeun, agama anjeun, awak anjeun, keluarga anjeun, harta anjeun, jeung dulur anjeun diraksa. Diraksa ku Gusti Allah. Punten Aisyah salaman nu sopan diwarangan saha? Hakikat diwarangan Gusti Allah melalui Kanjeng Rasul. Tos teu diraksa ku urang timbul. Kalau tuh di mana-mana Gusti Allah bade ngalusurkeun balai ka hiji daerah. Ternyata di eta daerah masjidna makmur, ngabakeun dimakmurkeun, fisikna berjamaah, pangaosanna, madrasahna hirup, pasantrenna hirup, di desana hirup, musyawarah perkara-perkara sae. Lamun di eta daerah hirup keadaan agama amar ma'ruf nahi jalan, masjidna jalan, madrasah jalan, pasantren jalan, saur Kanjeng Nabi hadis sahih, suripat angkat dimelokeun eta balik kepada Allah hadis eta corona. Eleh kunaon? Corona. Bu salam bismillahirrahmanirrahim. Sabenerna corona teh bahaya dina penyebaran. Sebab cepat menular. Tapi lebih berbahaya akibatnya ku penyakit meningitis, jantung, TBC, hepatitis, demam berdarah, kanker, tumor, usus buntu, tipes, ngan corona, cepat menyebar, bahaya, nyerang pikiran. Tak eta bahaya. Mantap di tengah-tengah ekonomi hese, corona rame, rakyat teu boga ruang kegembiraan, deukeut ke negeri. Kudu dijieun acara nu ngagembirakeun, nu ngabungakeun, bunga tapi teu ngarusak tina aturan Allah. Geus siklop we di pos ronda, terbangan sesolawatan, ibu-ibu ngumpul pakai terbang kenjring, ya Nabi salam alaika. Ramekeun deui nu kitu, wios kulimaan ku genepan, nu penting indung bapana senang, anak katingali bunga, indungna teh bapana tenang, pikiranna anak oge kabawa tenang, insyaallah imun kesehatan naik. Amin. Amin. Mantap hebat Bupati Ciamis Kaherdiat sareng payana. Bubuhan eta buat dengan ayat kurang gitu. Malah anjeunna nu konsep teh nurunan makro kubaya kegiatan istighosah macakunan. Anjeunna nu geus. Da anak Bupati. Alhamdulillah. Sae Ciamis ayeuna satos teh seruan Bupati. Aya istighosah bikin macakunan corona di Ciamis lande turun. Kasih 200 lebih. Masya Allah. Ya Allah. Bu, kurang teh kersa kada hese. Lamun teh nyieun bumbirang sorangan teh usaha di bumbirangkeun.
Allah. Gumbirakeun hate, gumbirakeun cenah gembirana kewiridan ku maca Quran turunkeun maca Quran gembirana ka sawah ngos moyos wes kan ayo eueuh oyoseun sawah batur oyo gumbirana ngalatutut ka sawah ngalatutut ayo gumbirana ngusep di balong ngusep ayo terus nu penting ulah ngarusak kesehatan soalnya. Bu, ngarep-ngarep pamimpin main kira kakak pusing, mesti waktu pamimpin ada seri-seri. Geus we hiburan jeung kamari abdi ngaos tigas dan harus kene di Banjarwangi. Lurahna tukang bobodohan. Eta menerangkeun corona teh ger masyarakat. Teu cina kang di corona. Alhamdulillah, abdi kamari nganteuran main cenah katatangan pae tabrakan lain corona. Ayo cek masyarakat yang nganteuran sembako cenah lurah kalau nganteuran main teu eueuh sembako main main. Eta urang mun sambutan kitu beleduk, tapi jelema teh gembira. Urang teh kudu nyieun hal-hal we kabungaheun supaya sehat. Amin. Amin. Supaya batin urang kuat ke kena awak ka bawah ku. Tapi lamun keur mah beas teh daplek duit hese dagang anggur. Aduh. Tereh modal. Mentak kenal Nabi Muhammad kieu musik sorangan ti ieu, sorangan ini sehat. Aku nu bisa ngahibur sorangan. Tentu hiburan teu ngarusak jiwa. Komo ayeuna ke masjid sakit tiga di mana. Lamun dina tingali tina sedotan. Masya Allah, kipas angin ge harirup. Aya hiji teh hirup tuh. Masa erang-erang nanti tinggal ini saya itu ya Allah lampu naharurun cek saya, keramik saya aduh apa pikapungan orang tidak menginsa Masya Allah Ibu sarang Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah lamun mayunan qobdu alias haznu kasedi sabab kasedi ayat 2 ayat sedih qobdu haznu nu make sabar jeung ayat sedih teu make sabar itu kasauran Syekh Aqillah ayat sedih teh nu make sabar cita-cita nu dipikayang teu kaontal sedih. Dagang teu payu sedih. Rek untung kalah karugi sedih. Sedih di mana mangi ka sedih nu make sabar, koreksi diri tanyakeun naon musa. Ubatan kitu. Oh, buat ubana. Oh, kade salat duha mah sunah di masjid. Beda jeung salat sunat sanes. Mangga di bumi utama eta. Tapi sholat sunat duha, sunat afdol dilaksanakan di dalam masjid. Paling sedikit 2 rakaat. Macam naon sunat kali dina, aku mana we kuliah di guru itu naon. Karena surga tuh kita kata. Dapur ge bagian tina alqur. Lah maksakan rumah ranjang. Malah aya wali eta wali cek ulama baheula mah wali cerita di Banten. Ai sholat berjamaah maca surat Tuparondo ina atau ina. Ina atau jeung full. Ayo sholat sorangan, ayo setengah jam berapa? Diintip ku santri nanti gitu. Malah sholat teh kada ada. Iya tuh. Ingat Allah. Ya, jika dihaja, padahal tadi dihaja ada aja lagi batal dihaja. Itu kali kan. Ari makmum aya sarjana alumni Mesir MA. Calana ngatung teh geuning. Tarang bilu kabeh. Sholat tadi nas alumni Mesir mah. Oh. Malu di Mekah. Oh. Dari imam kiai nu batinna lusuh teh eta kiai. Kopiah beureum, jadi sorban geus lecet. Babacaan gitu. Ai pase mah pase kan kudu dibaca. Ai makmum dinas. Gigireun masjidna aya mobil truk dikuban.
ningali tiga sholat ala ih tiga teu ada yang ngagene. Awal makoknya insyaallah. Masa Gusti urang mah mun manggih ka sedih tina sabab teh sok salaka mulang mah aing ka batur. Jadi we aing berhasil sanes kitu. Lamun aya kabingung ka sedih tina make sabab teh hasil cita-cita, sebab teh hasil ditojo, sebab teh sesuai kenyataan tina hasil ikhtiar jadi kalaka kieu geuning ieu teh kalaka rugi. Mendak kitu balikeun ka diri bawa duhana, bawa ibadahna, bawa zikirna, bawa maca Qur'anna, bawa maca shalawatna, bawa sedekahna tayang deui. Bareng beda deui. Jeung sedih. Nu teu puguh-puguh. Torojol kena hate. Ngalangsang. Eta mah bubarna. Kudu molor. Pan sok aya urang teh puguh leukeut teh sedihnya. Aya teh. Kita kunaon teh aya naon teh nyeri batur, teh dihina batur, teh sabab bisnis teh lancar, lain kada pibatieun teu jadi, lain ieu sok tiba-tiba teh da jelema pasti aya. Aya hazan, aya qobbu, teu puguh-puguh, leukeut teh asa tunjukna. Ieu teh eta mah kada sae. Pulangkeun kos kasedih, engke cakeun. Beda jeung kasedih ka prihatin tina sabab tadi kudu introspeksi. Aya deui bunga, aya deui naon cenah? Bunga kabagi dua. Wasfu kabagi dua. Parhun kabagi dua. Paroh teh kabagi dua, bunga teh hiji, bunga tina sabab, timbul tina sabab. Contoh, ngajual motor beunang untung jadi bunga. Nu dimaksud hasil beunang bunga, nu dipikabogoh daekeun bunga. Kos mu balik menang berkat gede bunga. Abdi mah ngaji di Tasik mau. Panitia teh ngamentaan foto we Pak Kiai di Gunung Sewu, foto jenengan kula mau tasimna di Baliho iki perintah masek nang ngene. Pasang dina papan teh bodan foto. Nah, aing balik Senek bisa kiri-kiri kampus disarwakeun ka protokol. Aing geus 2 poe teh ibu awak abi bau lain foto. Nelpon abi ka balik aing foto aing balik dipake untuk menang hayang dina beda jeung Karawang betah Karawang foto abu 2 karung biasa dibengkelkeun ka balik. Alhamdulillah. Ngan aya resiko leutik poe awak atuh. Kalau kita foto aing dipake mepare. Lain teh bunga make sabab. Lamun bunga make sabab, hasil nu dicita-citakeun, nu dipikabogoh teh nekanan wayahna selesai heula syukuran babak teu. Ada syukuran ka Gusti Allah. Bunga dicita-citakeun maki direnov. Nutukang ngadukna turun, pamudana turun, sepuhna turun, MUI-na turun, RT-na turun, ka ibu-ibu turun, capek. Bunga, para teh syukur ibadah. Amin. Aya deui bunga nu teu make sabab. Teu puguh-puguh lah ketih, duit teu mau make senang. Aya supaya. Eta sok sering kitu nu balansan. Nya balansan segala begitu. Sabaraha mah bunga make sabab jeung teu make sabab teh eta mah jiga kodong alat jeung mubrom ala hasabina akul. Hakikat mah kodong mubrom. Lamun aya bunga teu puguh-puguh leukeut teh. Bunga urang teh teu puguh-puguh teh pada boga duit we senang. Sing sehat subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim subhanallah insya ameh teh diangkat hamba barang ku pangkat nu pangluhurna
pangkat numpang luhur di hadapan Allah. di hadapan Allah. Lain jenderal, Lain jenderal, lain presiden, lain presiden, lain bos, lain bos, lain pemulurah. Kada deh. Lain profesor, doktor, insinyur, ya, eta ge bios saya eta oge. Ngan maksudna secara hakiki pangkat numpang mulia di hadapan Allah. Abdullah. Ayo urang mah angkan-angkan jadi hamba teh. Gusti abdi sebagai hamba Gusti. Duka di-upload ku malaikat kita henteu hamba. Duka ku malaikat duka di-upload kan malaikat teh bener Facebook khusus. Kan khusus di alam malakut. Nu seungit di dunia bau di ditu malaikat mah nyaho. Abdi teh seungit ngaran ngomong Gusti lah. Tapi kan di rest area di Tangerang, kalau ini yang viral ya, yang demo Pak Jokowi ya, kita foto deh, ini foto, ayo beri duit hantar Pak pusing ajengan, ayo nama wah, ajengan, ayo rukun anyar di kiai selfie, duka di mana mimitina ajengan, tukang pidato, tukang ngaji, tulis selfie, tapi mana bijilan, gerak bikiran, tapi mana mimitina, jika perlu neangan pikir anyar, itu aku masih hukum selfie. Yang dipantau di kajian teh. Dan mudah-mudahan yang kate kami. Kita teh buka pura-pura ngomong supaya dianggap cinta ka ulama cepret gitu. Kalau ngarana leulah daripada ngisi di upload. Masya duka kumaha ajengan diatur protokol geus teh anu. Ka ajengan-ajengan disiksa publik. Sok pikirkeun mah abdi kudu mikir, kudu ceramah bari kudu nyekel mik sakieu berat sok. Tapi ayo kan buka ayo naon ieu zaman kieu masa lupa luhur derajat geuning can puguh abdi di dunia dikenal sebagai mubalik, sebagai tukang pidato di langit maduka nauzubillah moga-moga we teu hadir amin. Masyaallah. Tapi Kangjeng Nabi subhanallahi asra tapi Nabi ini, tapi Rasul ini. Dan Rasul dan Nabi mah fungsi jabatan. Tapi yang paling adil adalah pengakuan Allah terhadap makhluknya ketika makhluknya dianggap Abdullah. Kalau berharga Allah. Masya. Ibu salam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya aku jadi hamba Allah. Supaya aku jadi hamba Allah. Kudu loba olahraga waktu penting. Sebab Isra Mi'raj terjadi penting. Lain gerak. Olahragana nyekel tasbih, zikir, udang penting, memeh molor, zikir heula. Saur saja Sayuti ya? Ada, saur Imam Sayuti. Bu, lamun umur geus 50, saudara cina? 50. Abi mencat. Abi mana biasa dia? Ini kali 2. Ayam. Lamun umur geus 50, mami, lagi diwe. Usaha ulah bedas teuing geus mulai didikeun, jangan bagi ka anak ka incu ka. Kedah umur 50 tahun, geus kudu loba nambahan salat sunat jeung saum sunat jeung Imam Suyuti lain cepuing. Masalah contoh beres tetepan isak urang teh bagiannya. Salat naon cenah? Berapa? Opat. Ayo wae dua. Tinggalin aya anjing. Sani pun diteruskan. Karena pilihna Allah roboh. Salat badiah jeung qobliyah isya yang akan berwakan. Opat. Ima opatna dijieun 2 rakaat sekali salam, wa ima 4 rakaat diangge sakali salam. Ima nu 4 rakaat dijieun sasalam teh make tahiyat awal, wa ima teh make tahiyat awal terus. Nu penting rakaat kakilu tong maca surat deui.
menang di jeung 4 rakaat sakali salam. Keng ngan wayah tarawih mah teu sah dipake 4 rakaat sakali salam. Wayah. Tarawih mah teu biasa. Tah ibu tetos rengse badiah nu 4 rakaat 2 rakaat sakali salam bisi pusing beres 4 rakaat ibu teh tepan witir nu 11 payunkeun witir insya komo nu teu matur tahajud padu aja kieu karana itu bae pikeun jalma sorpun guru ya pikeun jalma nu teu matur tahajudna hartosna teu dawam tahajud wayahna witir nu 11 tong ditinggalkeun sabada badiah isya dilaksanakeun samemeh molor teras bade keuleuh wayahna di samping maca doa kuleum di samping maca ayat kursi teraskeun kana ayat Al-Baqarah tuntur awas sareng bismillahirrahmanirrahim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا tapi tos macan nu bedela jeung witir nu 11 tos meunang ganjaran insya sebab maca ayat Al-Baqarah tuntung bari kacempek ku dua kahadean tina memeh bobo geus ngajam rek salat ganjaran tahajud kabagian kumaha mun kieu abdi mikir dipayungkeun maca nembe Al-Baqarah dipayungkeun kan diniatan moal tahajud moal meunang ganjaran insya jadi hayang dianteng hamba Allah man kudu loba futsal peuting kudu loba badminton peuting kudu loba ngurek tengah peuting ngan wayahna ngurek futsal jeung badmintonna dina luhureun saja da Isra Mi'raj ge lain beurang tapi perjalanan rohani mah pasti beda jeung isu eta mah perjalanan ka sawah beurang mah ka kantor ka kebon ka leuweung ka toko ka warung kana paragi kasab busok disebat ku Quran sabhan tawila teuh perjalanan rohani mah kudu penting kudu naon cenah beda jeung mubalek perjalanan malah berkatna waktu mubalek nyangan berkat kabagean tahajud Allah masyaallah kayak aing mun didakwa di ayat mana teh jarang-jarang teh tahajud teh Gusti panadu loba modal tuh we tanya nu ngaranna mah ngona wae aing Gusti teh jadi ngadorek sakeun ka aing sok aing ketanggung sok ngaranna mah tak sering teh mana rek sakeun sakeun eta teh alasan kita sering teh diondang geus hafal berkat ka tuh nu ka 50 tahun wayah sebab mun hayang diambil ka hamba
tinggal Isra. Perjalanan rohani Nabi dina wengi, bahkan wengi nage dibuat ditakit jadi kiatan deui. Apa Asra teh saya pilih. Subhana maha suci Allah, geus we mun hayang apal maha suci Allah. Allah beda jeung makhluk, tentang bedana bibis kitu, istilah kita. Bisi terganti kena terapan sifat salbiah salamun alayhi anu tentang bako kidam jeung sadaya bisi ete terapkeunana geus dina hate boga tekad Allah beda jeung makhluk. Beda geus subhana teh. Eta tasbih teh babacaan ringan tapi timbangan berat ganjaran. Jadi Allah di asra dan anu berjalan ke ilati. Asra teh pan perjalanan penting. Perjalanan naon? Eta ditambahan deui takkid lailan nakira faidah lin taklid. Dina hiji wengi nu sakedapan asra lagi penting. Oh lamun di buang di bedah di takkid. Dina asal fi'il lazim keras dimuta'adikeun. Masyaallah ya teh naon makna faedah. Sing goreng ibu olahraga batina kudu waktu. Jika istihara beurang meunang, isuk meunang, sore meunang, nang kaloba anak ulama kalaksanakeun istihara dina waktu sabab penting mah olahraga batin. Perjalanan rohani penting. Mantap protokol mun acara beurang ulah sok kieu bahasa teh protokol sok macaprak. Dengan ini siraman rohani diserahkan kepada kiai anu lain siraman rohani da beurang. Rohani itu penting. Bangsa roh mukajin mukajurin. Kamu balik sok ngadap tukang bubur. Siraman rohani diserahkan kepada kiai kita jadi dukun urusan rohani. Di lapan gitu kan aya lapan tausiah, khutbah, ceramah, gitu. Sok siraman rohanian lah. Segitunya. Terus yang kedua hikmah lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Cirina perjalanan hamba. Cirina perjalanan. Nuli aku kehambaan ku Allah. Minal khairi ilal khairi. Minal hasanati ilal hasanati. Tina tempat saya, acara saya, kan acara saya. Di haram masjid, ke masjid Aqsa. Masjid ke masjid. Masjid ke pengajian ke pengajian. Isa ke subuh. Di subuh kalau di lohor, di asar, di maghrib, di isya. Tuh bilal khairil khair. Ciri hamba Allah. Kaman awe berangkat ke tina ka saya, berangkat ke tina saya menuju ke tempat saya. Majur bidayahna khair, majur nihayahna khair. Kakarak jadi hamba Gusti. Insyaallah. Ibu baheula aya ibu Sauda di Madinah. Ibu naon cenah? Sauda. Aya Sayyidatina Sauda, sani Sauda binti Janah eta mah bojo Rasul, sani acan saketeun jeung Siti Aisyah. Aya ibu Sauda di Madinah, Sayyidah Sauda, tukang beberes di masjid, tukang sasapu di masjid di Madinah. Teu kedah dititah ku TKM, teu diburuhan, teu diwarang ku pasukan. Eta mah hidang we ibu tatangga masjid teh. Aya runtas sapukeun, aya kokotor diempel, aya tai kotok dijempal belok dihangan. Hebat. Maut naon cenah? Naon cenah? Maut ari Nabi nuju teu aya di Madinah, nuju nyambar ka kabilah. Ari barang uing nguping ibu Sauda mah ngabujeng Nabi ka makam. Netepan doib Nabi mayun kakib. Ade ulah mayun kana jenazah. Teu naon. Kurang salat jenazah di masjid, jenazah digigir dari payun urang teu naon. Da lain alaman jilatil kiblat jenazah. Teu naon di Mekah kita hareupeun salat jenazah. Ditukangkeun. Ai ku corona mah beda, salatnya hareupeun ambulan. Allah. Salat jadi kena ambulan. Malah aya rukuan. Aya dina video abdi ningali nu salat jenazah make saragam APD, nu disalatkeun ambulan make ruku sagala salat.
capruk begini. Allah. Aduh, hebat zaman corona mah sholat main ke make rukun tambahan make sujud bapak. Aduh. Nepi ka keluarga nu maot nu ngalayat eta fitnah luar biasa. Allah. Ya Allah, kebojona ge bade hayang kumaha teu tiasa perkara teu tiasa. Duka acukna dibuka, duka hanteungan aing curiga mun baju alus mun dicopot juga. Ya Allah, cina ku plastik, buka plastik kurut wadah ciki. Ya Allah, Gusti karunia teh nu moal zaman corona muga-muga ulah marawat zaman corona amin. Banyak kudu nyebut ulah marawat pasti maot. Kan Gusti nyuhunkeun bari maot dari zaman corona amin. Jeung bade teuing amin. Hayang maot teh keur salat amin. Gitu. Masya Allah ya Karim, ya Karim. Eta ibu sauda teh mah dongkap kami ka makam netepan gaib sahan deui ijabah wafil. Nabi ngalangit we nuturkeun. Matahari milu, hujan milu, halodo milu kana kahayang Nabi orang Allah. Ieu ngadoakeun ibu sauda diijabah ku Gusti. Naon pangna didoakeun ibu sauda sing horeng tukang beberes di masjid. Subhanallah. Ya Allah, yutabil masjid yaumil qiyamati kamsal sumuni mukallalatan biduni waliyat tuti batas paulina lina ibu kene kue masar iboe. Apa urang teh rek panggih jeung Nabi hayang meunang sapatuluh mah teh ka 1000 tahun ka 5000 tahun di maupuk teh ulah asa kumase. Allah. Aing pada ketua FPI pasti menang sapat langsung ulah sok-sok nyaho. Aing pada ketua NU mah ulah sok ada. Di itu mah FPI, NU bangsa, komo aya pada ketua FPI atau ketua PI, non PI cabang Yahudi misalkan gitu. Pada nama Tuan Anyar kan ya, cabang Kristen gitu ya. Nama terusum gitu terusum kan lah hitung-hitung, eta hiburan itu. Ibu di itu mah katua di alam masyarakat. Katua. Jelema teh nu kasabaraha kanaliun di zaman Nabi Adam dikumpulkeun ketika poe kiamat al-maut dina poe kiamat terakhir dikumpulkeun kesang dari lautan. Pakeu jelema dina poe eta panen poe 7 buka panen poe na hiji buka 3 buka 7 buka Allah sebab teu aya mantul yang tak itu. Kesang itu dari lautan nu teu milu pake mah 7 golongan ini dah kitab yang soliditas. Ya. Barang ibu urang teh nauzubillah. Aya anu urang ngerti kalebab dina kesang mat-mat nabi lautan kesang eta kesang teh juga laut teuing di pantai selatan. Gede kacina juga sudah. Kerenang napang kitu torojol aya kapal yuta bil masajid yaumul qiyamati kamsal sukun. Ya Allah. Aya kapal laut mewah diteretes ku batu yakut inten berlian mewah. Eta kapal di supirana nu baheula nyupiran di dunia. Kenek nu baheula sok nami kula balunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang biru laur. Ada waktos tabu tilu berasa laur. Engke mah jak-jak begitu tadi alamasar dina kapal mewah teh. Kapal nabu, kapal DKM, masjid besar, masjid Jami Desa Kertaharja. Kita itu jadi kapal gede memang. Cek ajengan nusok nyupiran di ieu masjid nusok imaman nusok ngauluk nusukan adat tukang bebersih eta jadi kemudi, jadi klasik, jadi pegawai-pegawai inti di kapal teh kageroan euy. Sing goreng BM ke tukang susuguhkeun abang masjid teureun sanajan rugen. Mangoman kadi sajina eta baheula ampan yeun kapal teh di dunia. Nungke ya kapal teh jadi imah di surga manggerahannya sing mareman teh beres setengah dus kerapi. Amin. Si eta mah dengan tuan harta, dengan tuan duit, dengan tuan keramik semen ngadaekna. Oi, Ujun. Mang Ujun. Kau dieu, Mang Uyung teh. Pan abi mah cenah teu boga tiket, nada ih baheula sok ngadu. Keur ngarehab masjid geus oh nya. Ya.
titipan kipas, cat, keramik, kusen, malah bapak ketua panitia gerahnya hanya kabeh alhamdulillah. Ka aki-aki ditayekeun. Sing goreng aki-aki teh ngaduk henteu. Nyumbang henteu duit teh gampang ngan sok ceurik di masjid teh ya Allah. Si gede milikna di jalan bareng masjid sing eta geus teu ditayekeun. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.